Dina waktu anak lahir keluar anak khawatir rasa nyeri sungar sengir ngagejenepi ka nyengir sakabeh awak karasa rek ngabijilkeun manusia tenya asi anak dosa ketobat pasti disiksa anak doraka kaindung disiksa temenang embung mojaina senenurung bari temenang pitulung bayi nangis dihuapan dipepende disusuan ngurus anak liho pisan mun gering dicengcerikan papan micen diombehan hayang tuang dihuapan mun karenang diibakan geraku urang emutan pirakun tekarasa diurus sampai dewasa urang teh kudu rumasa doraka kakolot disiksa tileletik diais disimbutan disitiris geus dewasa bijil kumis dikawinkeun kanu geulis eta sing jadi pikiran geus jadi bujang parawan kaseputong milaraan komo mun wani ngalawan kasepuh eta jalma pasti ripu bakal loba pangabutu mun teu tobat jadi suluh nu jadi suluh naraka jalma kakolot doraka Gusti Allah pasti murka ngasupkeun kana neraka karama kedah ngahormat mun hayang menang syafaat tong wantun ngalawan omat nurut pasti menang nikmat ari rama eta sepuh anu maparin pituduh nu jadi anak sing rengku senang nepikeun ka sepuh Bapa teh tangkal darajat ngurusan anak masyarakat tiap isuk bapa angkatnya ka putra telat bapanya ngabelaan anak sieun kalaparan nyiar nafkah bulan-bulan sajan angkat ninggalan nyaana bapa kana kuli nanggung nantak munak suka najan lecet tak mun mikir dugi kabotak si bapa sok milarian artos pikeun anak jajan keur bekel ka sakolahan bijil kesang tina badan najan capek teu dirasa najan ripu ge kapaksa ngagunakeun pangabisa supaya anak santosa usaha teu menang embung angkat ti seruk-seruk tidung nedaka maha agung eta bapa rejeng indung bapa ngaduakeun ka anak teu eureun-eureun indung jeung bapa ngamprakeun doa jeung banda dibikeun
sangkan anakna selamat di dunia jeung di akhirat. Ti Allah menang karomat, ti Nabi menang syafaat.